Iya kula warga Semar teh laras ieu pisan. Sampurasun ye rampes ulah. Heeh nuhun. Tadi katingali panginten ku salira rayi. Leres nggih. Nu lebat sabara urang? Satria. Opatan. Tingali kaluar ti karaton saha? Si Semar. Geuning Kakang Semar hirup deui. Sia dan kitu teh. Lempeuh Yuni sia. Ditek-tek sabariji cenah kumaneh. Rumaos Ditek-tek sabariji. ditek-tek opat teh laleungitan sing goreng jadi wujud. Mata kula gede hulu ya. Ya, Tapi pan siseueurna mah aya mah tibalik. kumaha? Sanggup ngorbankeun batur demi keuntungan pribadi. Demi keuntungan keluarga. Gitu. Siseueurna mah sanes bade ngawakilan rakyat, tapi ngawakilan pamajikanana. Benar, benar. Geus. Ayu agung abarwi teh samia rempel godonge samia pang-pange sekar mekar ing kalike ya ing kali pandele si pandan arum ngawaisaken wontening kampung tumaritis desa kenal Growong panganyrekanana Semar Badranaya miwasa palaputra estuning ye kampung matak pikabetakeun curcor cai anu harerang tina susukan anu aralit itu kaayaanna medalna Semar Badranaya yang Kulan, kulan. bejakeun Kakang Silaing ketujuh Sumuh. tingkatkeun dina sagala widang Kanten pikeun ngajaga ieu pakampungan heuh da kudu rumasa urang teh hirup di dieu gede di dieu sumuh. wayahna cu urang babarengan dina ngawangun ieu kampung sabab ngawangun nagara teh mimitina teh ngawangun kampung sewang-sewangan heula Eta wa laras. anak ayana Muka ayana kelar kaserian sunah. Hidup kudu sauyunan dasar hirup babarengan aya geus kolot bagieu we Wa alon-alon asa kalakon. alon-alon asa kalakon ari geus kolot maka uger ku pisi Sumuhun. teu cerah baheula
Tangtos wa. keur ngora mah jag-jag waringkas. Da ari manusia mah kitu kahakan ku mangsa. Sumuhun wa. Jang Kulan. asa kareueung ngadenge gamelan jadi lain mah. Oke, tua na wake sagala kulan raoseun malah. Ari ngadenge gamelan mah gumantung kana kaayaan urang. Sumuhun wa. Lamun hate keur hegar ngadenge gamelan teh asa hegar. Eta keur tentrem keur ayem mah wa. Keur tentrem keur ayem asa genah ngadengekeun gamelan. Sumuhun. Tapi kadang lamun urang hate keur tegarna ngadenge gamelan teh asa dinyenyeri, asa leuwih nyeri. Asa deukeut kana pimaon. Heeh, dala. Ya kitu ujang. Maklum urang mah jiwa seni. Taeta jiwa. Ari kangaranan seni teh ucu ulina jeung rasa. Sumuhun. Ulin jeung rasa. Ulin jeung rasa nu matak dimimiti ayeuna kaharep geura pake eta perasaan urang salaku manusia. Sumuhun. Yes. Laras. Sabab manusia anu ngabogaan perasaan rasa jeung rumasa. Sumuhun. Ya. Eta wa kulan. Ulin jeung seni. Jang Kulan. genah bener ucu. Ti istri harang panon wa. Dipikir-pikir ku uwa eta gamelan sakitu beda-beda. Beda-beda. Heeh. Suara. Saron, Saron, peking, panerus, Damang. Bonang, damang. Eta teh beda-beda. benten-benten. Beda-beda. Beda. Lain selenteng, Jang. Selentem gamang tina kai atau saron tina parungu kitu oge anu kabeuli parungu. Semohon anu teh kabeuli. Kenang, bohong, kabeh beda tapi lamun geus prung dihijikeun jadi hiji kakuatan. Ari parantos ngagigi mah. Geus ngagigi salaras satujuan tah eta teh conto keur urang ulah keneh ulah eleh ku gamelan. Ya, jadi sareuneuh saya. Heeh. Ari gamelan beda-beda tapi geus prung teh ngahiji jadi kangeunahan tapi jadi lagu jadi kangeunahan. Semohon. Tapi naha jelema kadang beda-beda tapi geus ngahiji ngadon parasea. Ta eta wah ngadon pakia-kia. Ngadon pakia-kia heeh adalah ngariung teh kalau bapi omongeun. Ai gamelan mangariung teh jadi raoseun. Komo gamelan mah geus digunukeun pantes teh isukna teh dijual. Sae teh wah. Jang Ulan. tong loba ting heureuy cu. Saban-saban robah mangsa ganti wanci kurunyung taun ilang bulan. Semohon. Sok mineng ka Bandungan. Sanajan urang manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureuh-reureuh. Semohon. Angin kadar tinu kawasa nu bakal kasorang jeung karanapan. Karasaos. Saperti anu dialaman ku uwa ayeuna. Laras. Jeung hareupan kaayaan alam kiwari. Alam kumaha wa kiwari. Aduh. Heeh, jelema teh asa geus teu wawuh deui jeung alam. Sareng lingkungan. Jeung lingkungan teh asa patukang tongong. Asa toja iya. Asa patoja iya limah-limah susukan geus dareet bencana alam di mana-mana. Semohon. Wah. Tah eta teh ciri yen urang ayeuna geus jauh tina alam. Jauh. Wah. Geus mohokeun sab. Tapi lamun ditingali kana hakikatna mah Kumaha wah. sabenerna mah urang teh ngaguru ka alam. Oh gitu. Bener. Heeh. Laras wah ngagu. Bisa naon bisa nyebut itu bisa nyebut ieu teh pan eta teh alam nu ngadidik teh. Alam laras wah. Atuh maraneh panayagan da sakolah henteu. Teu. Nya Ukur semet SD. ukur semet SD tapi bisa beuh. Bisa na. Tuh. Ku alam. Syukur alhamdulillah. Gitu. Jang. Ulan. Uwa teh. Kayak ngariung jeung barudak teh ju. Cing pangerowankeun barudak ja. Mangga akang. Euy. Itu disauran ku bapak. Naon sih deh? Nu kaya prayogi naon da namanya teh nyauran akang.
halah aing mah ngadenge lagu Sunda teh resep. Naon kata resep kawangan sirup dilahirkeun di Inggris we make resep. Kampungan. Kampungan sia tah mah. Ngadenge gamelan busi ditakolan. Naon di akang? Ningali zaman ayeuna atuh zaman teh. Zaman ayeuna geus zaman teknologi nu canggih. Bener eta. Geus mararaju. Maju. Eta model kenang kulit ditepakan. Nah naonan? Nari kena kudu tina seng gitu. Tah mun bisa mah tina seng. Sugane beres kenang teh rampal leungeun teh. Si eta mah. Ya Pak. Naon sia? Ada ari abdi mah budak ngora Pak. Lain selera. Lain selera, lain koki, lain masakan. Bapak tong geuleuh ka abdi pedah abdi teh resep kana seni Sunda. Lain geuleuh aing mangawawadianan. Sia teh urang Sunda. Urang Sunda. Lain geuleuh dewek maneh bisa naon resep kana seni itu, resep kana seni ieu. Ngan kade ulah mepohokeun kana seni sorangan deuleu. Ulah cudodog tinggal iga. Ya. Maaf di we Pak. Nya da abdi turun ka dunya teh ka hayang. Teu hayang teu mung geus di dieu. Jawaban bener si eta teh. Si edan mah ngadonyek sek jero. Ulah di Bandungan teh gua jadi we pundung di Banyolan wae. Naon? Akang itu bapak. Ulah kitu ka bapak teh. Iya. Doraka atuh teh kakolot kitu. Bapak doraka ka dewek Batur mah. Mana nyaah ka anak? Ya. Lamun nyaah ka anak disakolakeun. Disakolakeun. Dipasantrenkeun. Di Paraban. Di Paraban. Di Bajuan. Di Bajuan, disakolakeun dididik. Tuh tetangga dewek masa sama dewek aya geus anu jadi dokteraneus. Jadi sarjana. Jadi doktor. Insinyur. Nyebut oge encep Aden. Ka aing mah eueuh da teh sakola nyebut teh si cepot teh. Kang ulah nyeri hate teh. Dicarek ku bapak. Dicarek kumaha oke dicarek. Eta lamun ente teh nyakolakeun ka anak disebutna naon? Hianat. Tah ini salah satu korban pengkhianatan orang tua. Lain bedegong jang, maneh mah tong sakola, geus we ngangondo mak. Oh kitu eta teh. Nepi ka aing boga anak ti doma. Kumari wayat teh. Dewek keur cicing doma ting ka mana teh mos gawe ah. Heeh. Yang lalarti meureun. Dewek keur cicing doma dijual keur kurban. Lain pikir-pikirnya. Da dewek kitu teh nguji we ka bapak, nah bapak teh nyarek moal dewek ngomong kitu resep kana kesianan Sunda. Mata kitu ge meureunan ngewaeun dewek terasa temu ngamumule budaya Sunda teh. Bisa jadi. Padahal dewek mah geus ngadarah daging. Yang namanya seni itu udah merasuki jiwa saya. Oh gitu benar kan. Ayeuna zaman ayeuna dewek teu mengikuti apresiasi. Teu bisa ngigelan zaman rek kumaha nasibna ieu budaya Sunda. Oh benar. Heeh. Sabab ti baheula oge ti episode mamana oge geus dibejakeun. Martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Lamun budayana awut-awutan bangsa na ge moal teu ruksak. Moal teu ruksak. Nah, nu matak dewek mah nya oge urang Sunda tapi dewek mah bisa budaya nu liar. Cintaku padamu tak akan pudar walau seumur hidupmu dalam kemandulan. Burudul menak tuh jadi kayaknya jurik ah. Jadi we hebat aing. Ya bisa aing mah. Lagu India boleh. Lagu naon? Lagu kucak-kucak ulahek. Naon sih teh kucak-kucak ulahek? Ke. Dina bahasa India mah eueuh anu ngaranna kucak-kucak ulahek. Aya ge kuc hotahe. Kuc
hotahe itu bahasa India. Terus Bahasa Betawinya mah kucek kulapes gitu. tadi kulahek anu kulapes. Yok lagu naon eta? Nya, Boleh. penyanyinya Susukan. Wah, itu mah. Ca Susukan. Sahrukan. Sa. Sahrukan. Nah, eta paling resep saya mah lamun Kang Rukman geus nyanyi. Sahrukan lain Kang Rukman. Kang Rukman benar tahu. Oh, eta Sarukan. Boleh. Sok, Sok sok lagu lagu kuch hotahe. Oke. Kunjungilah beramai-ramai, mari saksikan bersama kita tampilkan sebuah acara gembira buat Anda semua dalam acara Kuis Dangdut. Apaan tuh? Oke. Tumpah seair naon teh? Yumus kurae naon teh? Ai heueuh India bikangna tumena janeka sabeni dikae. Wow. Tumpah seae yumus kurae tumena janeka sabeni dikae. Tumpak ceae lain tumpas. naon Tumpas so. Oh, aya aing bieu naon tumpak. lah kumaha aing tumpak ceae meuni harese eun bae ka embe oge bae dangeuna hehehe. Yo. Lain di kampung ge mah teu deui naon deui hiburan teu deui mah hiburan deui. Ngahibur sendiri ieu mah dah. Sok lagu naon deui jeung aing lah. Lagu naonnya? Cicing atunya nyawana mah. Heueuh da manehna mah lain grup. Urang mah cicingnya. Wanita. Lagu Catrik tengah. oh si eta mah komo ngadongeng mah becuseun. Naon? Ngadongeng mah. Eta Oh, mah- jauh atuh Et- mah aya. Eta mah jualan aing itu. Aing rek jual naon ke? Lagu pop Sunda aya. Lagu naon? Ulah ceurik. Anu nyanyi teh Deddy Corbuzier geuning geunaheun. Jadi komposer mah lain tukang lagu eta mah pesulap atuh. Ulah ceurik. Oh, Tunggu gua ceurik geus eta lagu dangdut. Lagu dangdut cek oge. Kumaha maneh? aya lagu ieu teh anu urang Cicalengka kembalikanlah dia. Heh? Kembalikanlah dia. Tah eta bisa. Oh, eta mah Kusaha teh laguna teh? saya paling seneng Kak. Tapi maaf ya. Ya itu lagu kembalikanlah dia. Walau bagaimanapun beliau adalah saudara saya dari Cicalengka dari Bandung. Ya, Dia terkenal karena lagu kembalikanlah dia. betul. Oh, tapi suaranya bagus. Bagus. Walaupun dia tunanetra tapi suara emas. Suara emas. Oh, Jadi lamun ngomong teh keluar emas gitu. Sane setan keluar hileun. Si Jurik. Kumaha terus? Itu. Nah namanya teh Asep Sunanar. Dia mah tunanetra tapi jago Asep Sunanar mah. Jebleh. Naon? Eta. Eta mah bapak aing Jurik. Saha? Anu eta mah Asep Irama. Asep Irama keur iya. Aduh. Dasar. Ai sia jebleh. Tah apa kitu ngapanggung eta teh. Jika nu hayang dipecat. Besok kembalikanlah dia. Oke. Tapi sedih. Ingin nyaho lah. Anu pertama teh. Wow. Nah, siapa masa ada Tarsan. Eta nyieun lagu teh Asep Irama teh keur lalajo Tarsan. Nah, kan bahaya tuh lah. Nanti awe. Oke. Loh. Naon Aisyah jebleh? Lain naon-naon akang teh rek nyanyi. Heeh. Nah tuh jiga rek adan. Nah, sanu rek adan. Ini biar nutupan ceuli.
aing kunutupan sungut. Mau ge hurung ka aing. Sok. Tuhan Nangis. tolonglah hambamu. Sedih. Dari sengsara. Sisi makan. Allah. Sengsara karena cinta. Terus. Naon? Rek nggak sakitu. Naon ge kitu nih semuanya kan dijinakan amin. Tamatkeun kajar kumaha ge Eh. teh tong ngerakeun. Oh, atuh. Tunjukkan kemana langkahku ini dalam hidup, dalam jiwa. Kekasih tercinta, entah kemana kini tinggal ku sendiri. Dia yang paling ku sayang, dia yang paling ku cinta. Aku mohon. Allah! 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 Ada petir di siang hari. Allah! Nah, di mana? Hei, 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 turun siap. Hei, meni jiga kumang. lampu jeung Hei, Nyanyi kebalik sih. nah, di mana? Kamu nyanyinya nggak becus. Sepertinya yang jelek-jelek. Siapa? Siapa yang nggak bisa? Maneh. Naon? Dia nyanyi naon? Kembalikan dia. Kebalik. Aduh. Ya, yang gini namanya inilah bibir sensual. Tadi kan ngomongnya. Bibir sensual. Naon? Kang, lamun rek nyanyi ulah ngerakeun. Kang, ieu penonton teh seluruh Indonesia malah mah nepi ka Malaysia. Penonton TPI teh Di Malaysia nepi nepi. bersih. Itu. Alus di Malaysia teh di TPI teh alus ayeuna mah ka mana-mana. Wah, TPI teh atau televisi pendidikan Indonesia. Tan manehna nu nyanyi sing balik. Nah, saha nu teu balik? Iya sia dina repna. Saha nu teu balik? Maneh dina aku mohon. Mana nu Yang mana? sehalus. Nya gini. Aku mau itu yang benernya. Ini berak dia. Sini. Kamera depan, kamera depan dia. Bala uka. Nah, cicing atuh. Udah penampakan. Elah. Kang, Naon? nyanyi dari pertamanya sih Akang bagus, Kang. Betul. Saya seneng. Emang gua bagus. Iya dari pertamanya. Suaranya juga bagus. Kemarin saya keluar dari rekaman. Udah direkam. Udah. Di dapur rekaman seperti biasa. Bukan. Di Kapolsek. Saya direkam sampai babak belur saya. Lain direkam, jurik Alah. ditahan gitu mah. Oh, ditahan cuma. Yang akhirnya aku mohon itu lagamna teh Kang, lagam kana lagam adan. Lain. Saha? Mane? Anu mana? Anu aku mohon eta Anu akhirnya ge ya anu. Aku mohon. Eta. Anu aku mohon. Eta lin. Iya itu lagam ada akhirnya lagam. Saha? Sok Mane? bengekeun. Aku mohon. Eta teh lagam adan sia. Hebat, hebat.
dikeprokan dari Japati. Sorry. Kalau disiksa teh kalau kaseri. Gayeng. Hei! Mana makan nyarekan ulah lajo? Amak nih kalau dikeprokan batur keur pasehat teh. Bisa tuh. Sorry euy. Sorry biasa salah dewek. Ari jelema mah bag dengekeun. Ari jelema mah denge ka dieu atuh meh denge ka ieu tah pan mikna teh dihanap teu ka denge maneh. Karek diiket heula ada batur. Sok iket heula. Kudu rapi. Acan atuh deuleu. Cing bener make iket teh cing bener. Era asup kana TV mah kudu rapi. Sok kudu rapi make iket. Sok. Eta dulu aya keneh. Kurang hanap. Kurang tah dirinya. Tah pas dirinya. Geus. Hei. Iya. Hai. Naon kegorowokan? Aya nu nyalukan dewek. Kumaha nyalukanana? Primus yang dewek ti saha? Didenge teuing bari nage. Teuing lamun Sastra jingga. Sa! Lah nasi teh menire ganeng. Minta torekan. Saha? Ya, ganggerong teh sia mah. Mau jualeun. sora teh sora seni sia teh mah. Daya sanes teh Arjuna panengahing Pandawa. Ieu ge. Alah a. Naon? Tingali juragan Arjuna. Alah, buru-buru bejaan Bapak buru-buru bejaan. Alah, gan. Alah, kumaha euy. Arjuna dumungi dateng Angarsa. Aya naon jang? Juragan Arjuna apa? Alah buru-buru sia teh samak deuleu. Samak siapeun? Samak nu mana Bapak teh? Nya nganti tetanggang ieu mah heula kitu buru-buru. Nya eta sama buru eta pangaulaan tos neme. Hirup kurang masih tangtu. Bau. Sing uningakan awakku. Sing uningakan Amuing. Mangga linggih. Pangaulaan wa ulah kula Hidayah. tepuk sangkan hirup tebeku. Morokan jauh. Juragan pangaulaan, Pak. Juragan pangaulaan. Amuing. Ulah kaget pot mangalingi, Mak. Ya. Nah heuri cai punten mak aya pangaulaan sumuhun. Lain aya keneh wajib nu kamari. Lah naon ranginang teh aya keneh. Nah ira aya ranginang. Masa tahun tukang ini. Eta si keneh tahun tukang aya nang geus eueuh deui. Pangaulaan Pak di sarangan bangsa naon itu diuk ya. Cing atuh palupuh teh omean atuh. Amuing. Semahaturan rawuh kan? Nuhun Kang. Ya anak.
sareng saha nu itu aya anu ti nagara awu-awu langit ulah pangaulaan Sumohon akang. semua haturan rawuh agan nuhun pot cager sae lah eubel maneh teu ka kota pot rumah sek lah seueur anggeus keuneun di dieu Malum nu ngareskeun tajuk kakang teh. sono kaula teh ka maneh kantenan abdi oge sami we Biasa dimanja tuh mah diusapan ku dunungan. mingeus aduh ampun nyaeun dunungan aing Mana diusapan ku dunungan teh. nah nya euy meuni nyaredet kana hate diusapan teh semahaturan rawuh agan nuhun dawala cager sae sareng itu aya anu marengan somuhun Lampanu utama saya budi kasasana. iya laras udah kaget nuhun mangalingih lingih ulan bangsa naon urang Yunani euy Oh, anu erek final teh ya bener teh mah. nungeus pina unirah kangandika ngahaturkeun semakaturan rawuh nuhun Kakang Semar ti abdi ge teu kantun agan nuhun pot ti abdi ge nuhun ka mana si Gareng nuju nabeuh Nabeuh jaipongan sia teh mah jeung upacara. ayeuna mah ngenangan calung si Gareng teh Oh lumayan teh. nya jeung Darso Sabulan teh lumayan nya aya panginten 2 panggung masa sasi teh jadi teu aya panggung ayeuna mah karunya si Gareng teh Oh mati. nya Kalah ka nyawa-nyawakeun pangeras. iya kula warga Semar teh leres ieu pisan sampurasun ye rampes ulan heeh nuhun lain eta Naon Kang? irung tapi kamu nuu gitu Irung teh bebeakeun ku sorangan. sarua we jeung ka uing asring panjang ai eta teh anu hideung teh saha ngaranna teh Semar oh eta leres dupi eta nu diiket abdi sih iya upami dipercenten mah abdi teh Agnes Agnes Monica. nya ai eta anu tukang abdi iya Lopia Lacuba Ada paingan jangkung. Sophia Lacuba aduh paingan jangkung anu sok wawar eta teh geuning Kersen wawar Kersen kamana aceuk Siti Ragen aya nuhun Kang aya pikir sae naon ieu teh nuhun ieu Kang ieu teh dibujeng enggalna we dina waktu-waktu ieu teh nagara di mana-mana keur harengheng ku dedengean sumuhun sabab aya hiji nagara anu disebut nagara awu-awu langit air rajana teh nyaeta Sang Hyang Jagatnetra Sang Hyang Jagatnetra sakti mandraguna moal aya jalma anu mampu di alam dunia pikeun ngalawan eta Sang Hyang Jagatnetra malahan raja-raja oge geus taraluk di antarana urang Astina, Wirata, Mandura, Cedi, Cempalareja jeung sajabana teh tos ngirim upeti unggal taun. Kitu eta teh raja kaula, ta ieu salah sawios senopatina. Ulu.
lajeng muhun aya wartosna ulan tah kaula teh sejak maguron ilmu katari kata jika pati-pati ku eta ilmu kasaktian kagagahan jeung kamandragunaan eta raja timalan ku kituna kaula maksud teh guguru ilmu ka eta raja sumuhun ilmu kagagahan teh didongkapan ku kaula ka nagarana dikersakeun kaula teh ditampi jadi murid kakasihna nuhun atuh nuhun cukulan tos ditawajuhan nyeta acan nog hayam 7 nog hayam kampung nya upami teu aya nog hayam nini kampung nah Icuk lajeng ngan aya syarat ieu teh Kang syaratna naon nyuhunkeun hayam hidung hayam jamani lain hayam tulak lain marmot me hidung milarian eueuh Kakang Semar kulan kaula hampura Kang kaula ge rumasa yen hirup kaula teh diasuh ti lelemut diakod-akod ti zaman bolon diongkled-ongkled ti lelemet sumuhun nun kaduana rakyat kaula timalan sakaligus kolot kaula katiluna timalan tah ayeuna teh pamenta eta raja Sang Hyang jagat netra teh heug kaula jadi muridna eta raja tapi kaula teh kudu mikeun syaratna nyata syaratna teh menta bangke jelema menang neuteuk opat uluh tah kitu bangke jelema kengeng nyasag jadi opat leres saha nun leuh malang siang leuh nah aya syarat ni nemen-nemen teuing sieun lahuta mahiwa ke bangsa naon eta teh nya bang manusia bangsa denawa tapi kanibal uluh murid Sumanto barayana nya meureun jeung kolor ijo mah patetereana teteh dulur patetere nya nyuhunkeun bangke jelema kengeng neuteuk opat leres saha nun ampura Kang kaula teh lain teu nyaah lain teu deudeuh sadaya-dayangan mangga teh teuing demi kepentingan negara sareng bangsa mah isim abdi teh nun Bapak mangga diperyogikeun ku salira pangaulaan anu penting negara sareng bangsa isim abdi bangsa amarta supados jadi jalma anu arariman takwa kanu kagungan oge nagara dugi kasubur makmur gemahri pahlo cinawi aman santosa kertala harja daparantos ditekadan jisim abdi masanajan pangkat model kieu jadi sanggup Kakang sumuhun mangga ulah Pak ulah Bapak Ridho mangga nanging eta mah padejangakeun kapun anak pot sok ngomong ka hareup jang dewek dek dipentak tanggung jawab ka sok itu tanggung jawab ka bapak kumaha jeung oh jadi eta teh nu duaan ti anakna leres kan Paralun maklum kasih nu ninggalin nu di pamrih hapunten anu ditedak. Naon?
Jisim abdi ku nguping na kasyauran mode kitu asa di bentar gelap tengah poe reng-rengan. Pasti atuh. Sia eta mah joo ongko babari ceurik. Babari jo Cipanul. Harunyana teh lamun sedih teh sia teh mah babari lapar di ongko. Nah. Dong di jalanan wae cuy. Jadi aing teh urang yang ceurik. Kan? Naon? Abdi kawartoskeun ka itu ka dieu. Abdi teh bedegong. Basangkal kanu jadi kolot. Aya ku ngupingna pun bapa bade diteuk-teuk opat di paehan kang itu mah syarat ngelmu mah. Abdi teh da demi keun rumah hos abdi teh acan tiasa mulang tarima kanu jadi kolot. Bapak, ya wios Pak. Abdi wios. Abdi teh bisa mulang tarima ku harta. Atuh ieu we jiwa bade dipasihkeun. Abdi heula we kan. Sateasana pun bapa ditandasa di telasan teh. Margi abdi teh sangem hirup ninggal pun bapa dicacag. Moal teu kaedanan abdi. Ai kitu mah abdi tos paeh. Nya eta mah teh langkung. Ojani maneh hayang dipaehan heula. Nuhun, dari sana sayang dipaehan mung abdi heula gitu. Sateasana pun bapa teh. Bener, nyuhun. Ai. Ulah jangdak ieu mah nu dipentana ge dewek, Pak. Teu sanggup abdi hirup ninggal bapa. Parantos maot. Pasti atuh. Moal teu kaedanan abdi. Moal teu bambang beungeung atuh. Bujeng hingga jalmi dipencit dipaehan abdi mah ninggal hayam dipencit ke teu tega. Nyaan matak abdi sok muruhkeun ge ka batur mencit hayam. Jadi maneh sanggup dipaehan heula sabab teu sanggup ningali bapa maneh dipaehan. Nuhun lah teu naon. Cepot kan tingali ip. Aduh. Pak. Nyaan geuning. Gani teh leres. Apan kahayang maneh? Ya, atuh teu naon nyaan oge. Bae atuh uing ge heula ulah naola mi HP angguran emak bisi nu mangalakeun cai. Mangga ulah sok atuh gerak tegerakeun kategaan paeh awak maneh. Tegang pati ilang dunya. Sia warga gunawi ayo papatan patah perlaya sang bulan 14 teu geuneuk sareng teh baleuk Balung Bang Timur mangga. Kadi lu. Kakang Semar ieu mah kahayangna da uluh aya anak. Aduh. Allahu Akbar. Pak hampura abdi Pak mak. Aya anak. Ya. Gusti agan ulah abdi we atuh payunkeun sateasana pun bapa mah da teu tega abdi ninggalkeun bapa sanggup semuhun ieu kuduh bapa ieu kajadian teh naha bet kieu bapa Allahu Akbar. Semar Badranaya kulan uluh aya anak ya Tuang putra parantos ngalupaskeun nyawa. Kadi Semar mangga Semar Badranaya watak wantos dudu wong samanea sanajan bentukna kieu istuning dewa kamanusaan terus sing madu trahing kusuma titi sing andana wirih trahing dewa kamanusaan atuh Semar Badranaya enga nyaeta ngejat lelemutanana kaluar tina wujudna nur cahya sesekar ningwang nur cahya sesekar ningwang
cahaya kilang gumilang Hadiah Semar Allah nah hageus paeh geuning murag jantung pangitan reuwas uluh murag jantungna meureun teteh reuwas teh meureun soak sorak soak teh ningali anakna kumaha tuh urang cacak jadi opat teh ditu dileuweung dina gawir sae ayo bungan kahayang na para raeh ada kahayangna moal ngajung jurigan gitu amoa sieun jadi uka-uka daun kelor nepi ka kieu na eta kajadian nya dugi katega eta lain banyol ieu sumuhun tos kausap korod Arjuna geus kausap korod Arjuna geus kapangaruhan ku dedemit anu ngaku Sang Hyang Jagat Netra sumuhun boa-boa ieu nagara Amarta bakal kajajah ku nukaran itu leres power we aden yang nah hajara rempe kabarana kamana barudak teh tobat cepot dawala aya nu ngabung alah ampun ting geuningan ieu teh getih lamokot aya nu nandasa Gusti anu Maha Agung ampun aduh astaga teuingeun mo nalasi bantuan kabina-bina teuing ieu teh saha boa-boa eta saha nyai kaula nun saha cing anjeun teh garwa Semar di Malang ai garwa Semar mah atuh kudu geus waspada jeung permana tinggal sumuhun cing buka paningali batin anjeun ieu saha kaula nu sabenerna istri sajati sok indra nu kagenep gunakeun saha ieu tobat aduh ampun teuing geuningan ieu teh salaki kaula kunaon ieu barudak dipaehan melaan bapa dupi wujud salira wujud bapa teh keur dicacak jadi opat tobat teuing naon ieu teh pasoalanana aya jalma anu ngaku Sang Hyang ngaku raja ongko sakti mandraguna raja-raja dijajah tiap negara aduh kejadian anu model kieu bahaya mah mun diantep mau lain antepeun ieu buktina geuningan kulawarga urang anu diheulakeun ieu sik atuh panglanongankeun kudu kumaha ieu keun bapak tanggung jawab ngan bisi aya nu nanyakeun ka bapak ngaran bapak teh Dewa Nur Cahya oh sae eta ulang Dewa Nur Saad Nur Cahya Nur Cahya payu sartang tuh sik atuh panglanongankeun cepot dawala can waktuna maneh balik waras tu makaning jati-jati tu makaning waras waluya hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gulung galang jadi hiji cager aka geus hirup geus dawalu naon hari lain kuring mah paeh keneh mainnya euy anu paeh ngocoblak euy hudang
Lah. Nada dewek teh paeh teh di paehan euy. Ayeuna di tumari teh. Lah. Ada orang tak dikenal. Buru-buru jaring itu lihat euy. Ngaduh. Mak, jang. Mak. Kumaha cu? Saya. Aneh ieu mah bet ngareneng jeung jelema anu bukan-bukan. Kumaha teh? Saha ieu teh mah? Cik, sabenerna mah jang. Mak teh melaan maneh. Lah, mak teh melaan maneh. Hampura dawala melaan kumaha hari bapa maneh teh dibawa dicacag ayeuna teh dileuweung bakal jadi opat salira bapa teh bener jang nah Arjuna jadi kitu mate kokoceakan nempo wujud maneh baloboran getih duaan atunaha kercerik itu sumping ieu satria ujug-ujug bogoheun ka mak ceuk mak teh heug teu nanaon kaula dipikapalai ku salira tapi pangjagerkeun heula anak kaula ari teh pinter maneh teh dicagerkeun teh ku ieu uang Tionghoa teh lain kakasihna teh nyaeta Dewa Nur Cahya leres aya nu keur jejeritan si horeng inung anjeun keur jeung cerikan anjeun nya kaula teh ngadua anjeun diubaran ku kersana Gusti nu kagungan hakikatna mah ai nulung tong bari mentung lamun mere ulah bari neke ai kitu geuning anjeun mah nulungan teh aya kahayang eta hayang kawin ka inung kuring aya pamrih ngabagi-bagi duit aya masjid can anggeuskeun ngan ceulingna di harewosan ulah salah nyolok ulah ieu mah rek nulung ulah sok kitu henteu ieu mah kararesan we mak kumaha jang ai ieu teh urang mana cenah cik atuh ari sabenerna mah ieu teh bapa maneh jang bapa naon ari mah Bapa maneh Semar teh ieu nu aslina mah jang. Cepot. Ieu bapa maneh jang. Bapa abdi kumaha ieu teh? Bapa maneh. Bapa teh pan tadi teh rek dipentat keur tumbal ku Arjuna. Keun antep wujudna mah cenah dibawa cenah dicacak jadi opat. Tapi ieu manukna anu bakal ngayakeun tungtutan ka maranehna. Bawa nya da bapa urang mah bisa mancala putra, mancala putri, mancala pager bisaeun. Bapa mah sakapeung jadi satria, sakapeung jadi burung hantu. Ini sih kemana karpai ngomong teh. Anu leres Bapak maneh ya teh jang Bapak maneh jang ah nya meureun tong make meureun atuh ieu nya mah cing amuan sampingna da Bapak mah sampingna teh seungit kastori nya ge kuleuheu aya seungit nu mandiri murukan beda ti batur beda jeung sarung urang bade namun sinjang sakedap sok
Heeh. bau nawaunya. Aduh, cing Bapak. Paingan emak bogoheun. Mak. Geuning ieu teh Bapak monyong disangka ku abdi urang Korea. Korea meureun. Punten sok. Aduh, Gusti. Teu sangka eta Bapak urang Bapak Semar. Paingan emak montel aya di kamar meunang ngahep-hep aya di keukepan ku nu kasep meureun. Nya paling-paling geuning aya dina pangangeusana ngaguik. Yes teh. Kamali ka kolot kitu. Nya Bapak urang Loh, Bapak. Urang ngayakeun tungtutan jang. Urang ngayakeun balitungan. Urang serang eta negara ku urang. Wah, sanagara diserang ku sorangan Bapak teh kumaha teh? Bari jeung raja-raja patalukanana ge kumaha lamun koalisi. Astina Wirata ke dipenta pertanggungjawaban dan dipenta bantuanana, nah kira-kirana malah bakal atoheun urang Astina, urang Wirata, urang Manura oge da kabeh dijajah atuh. Tah ieu teh bisi ngajajah ka Amarta jang. Kumaha tuh Pak? Hayang aya batur maneh. Panjenengan bener nya. Ma kaula nun nyayogikeun sai naheur sai mah cing loba bakal datang semah ka dieu. Saha sok we. Tapi no kaula nun. Tara dua kali mama dititah ku Bapak pok dirdig. Pok duduk. Eta dititah ku salaki teh kelanan atuh kagok. Keur geus sia TTS. Buru mah minta cai kelanan dia maca heula SMS. SMS ti saha tia tah. Gitu. Brak babetkeun. Geus atuh meuni katetuluyan kitu. Bade ngahaturanan linggih saha Pak? Pindah ka dieu. Pindah ka dieu. Urang nyieun keanehan. Naon jadi pemburu hantu. Da geus lieur anu jelema teh geura tong borom make jeung pipilueun kana urusan jelema urusan juri geus pipilueun. Naon maksudna geus sia? Lain naon maksudna ngalah duit. Geus eda Kang Basyo ngalah duit mah. Pecakan sarerea sadunya dagang baso sanu rek meuli. Aya naon Pak? Urang ucing-ucingan ya. Ta ayeuna wujud Bapak teh geus diteuk-teuk jadi opat. Ku saha teh? Ku Arjuna. Digemol. Dek disetorkeun ka pigurueunana. Kumaha tuh? Urang cokot ku Bapak urang Gupay. Dulur kaula anu opat. Geus jadi opat potong yap dihaturanan linggih kalayan mentang bentuk hiji-hijina. Ieu kaula salaku pancerna nyalukan anjeun. Arjuna katatang koteteng milarian wujud Semar teu aya tina gemolan. Si horeng ieu wujud teh cing balelesat anu opat potong teh. Malah datangna katumaritis teh lir katumiri notog leuwih. Lami-lami ieu opat wujud teh opat potong teh jadi opat wujud manusia. Tingali pot aya saha di buruan. Waduh. Katumiri. Pelangi. Nah, apa jadi jelema? Oh, Star Trek. Orang planet. Turun di langit moal alien. Alien mah keur ngetuk. Sebalik nih kakawen kita di miheulaan nurungtung. Yap ka dieu sampurasun. Eta teh saha Pak? Engke we tanya ku maneh saha.
Tersangka orang bisa patepung deui. Lingit. Aduh, cepot. Saha itu? Salamet maneh dawala nu dipika melangku bapak teh jang. Nah saha itu? Ieu bapak maneh jang. Bapak abdi. Bapak abdi nya. Lieur engkau mah ce. Aduh, tersangka bisa tepung deui. Lingit Yai. Aduh, cepot salamet maneh jang. Dawala. Saha kitu teh? Iya bapak maneh jang. Kayak aing teh ngimpi naon teh? Kumaha teh? Tersangka bisa patepung deui. Lingit. Aduh, salamet cepot dawala. Salamet saha ieu? Iya bapak maneh jang. Teu cekah harti aing ngakelenan-kelenan. Ari ieu bapak maneh sarua. Lieur. Wilujeng tepang deui. Aduh, anak king. Nuhun jang. Maneh salamet. Ieu teh nu hareup warnana putih, kuning, abang, ireng. Ieu teh saha? Ieu teh bapak maneh. Bapak maneh jang. Ieu bapak maneh. Bapak maneh jang. Ari ieu Bapak maneh. nya salaki emak ieu teh kabeh. Nya Anjir. Emak kuatan kulimaan dulu. Edan emak euy. Waduh. Kelebihan mau. Paingan ngehep-hep di kamarnya teh we saurang nungkuk mun. Tobat. Alah. Aya keanehan kieu bapak kumaha ieu teh abdi can kapikir. Aduh, bapak. Aya keajaiban. Geuning bapak mah teu diremus ayat-ayat Allah teh jeung nyatana. Bisa ngabuktikeun 4 kali 5 panser teh ieu. Bapak anu sok didongengkeun ku bapak geuning bapak mah abdi mah pak seueur hijab keneh nu matak diuk jang diuk. Gusti. Paingan emak bogoheun. ieu salaku panserna nyaeta Sang Hyang Dewa Nur Cahya. Doh. Loba bapakna cepot mah deuleu. Loba bapana. Can bapak Tere, Can. can bapak Syarif, Can. can bapak Eding, Can Bapak Haji Sidi. can bapak Haji Sidik, Can Bapak Yang Hati. can bapak Yang Atin. Can bapak Kukut. Can Bapak Oong. Nah sia teh ah. Oh. Can bapak nu teu nyaeun. Aduh. Can bapak nu teu ngaku. Ini ampun euy. Geus atuh. Alah. Ampun euy lah. Asa ku araraneh nya euy. Ieu Pak murnya anu disebut romantika kahirupan teh. Keajaiban ieu. Anu teu mungkin ceuk abdi mungkin wae ceuk nu kagungan mah. Nya. Nu matak Mungkin saja. dikerdilkeun pisan atuh we tina gemleungna kabeh teh dewek. Benar. Dileutikeun. Ngahaturkeun dari penuh laksa ketika bingahan kaula parantos dongkap nyumponan kana pangangkir sampean. Salaku panserna taku kituna mangga bade nyangakeun ka salira salaku panserna kaula parantos ngawujud sewang-sewangan kalayan warna sewang-sewangan ku kituna setiap aya dat aya sifat asma jeung af'al nyangakeun ka salira salaku panserna Sudah teu ngalalarti ngomongna oge euy. Atulah tahu. Teu ngarti mah jeung aya dat naon teh teh Pak? Dan sifat obrol asma. Dat sirung sifat dat sifat asma af'al.
masukin ya ka jero Sifat bedak. Lipstick. Dat sifat wedak lipstick shadow Tong di bawah heureuy. tong heureuy Moal mengkak pingin ku patetep. pingaraneun anjeun dat kitu ngaran kitu rupa kitu warna sewang-sewangan anu mawa dah watek sewang-sewangan pingaraneun anjeun anu panghareupna anu kacahayaan bodas nyaeta Sang Hyang Nur Banyu banyu ngaran kaula Sang Hyang Nur Banyu sae dupi kaula anjeun kacahayaan koneng pingaraneun anjeun teh Sang Hyang Nur Bayu Nur Bayu teh naon angin tobat dupi kaula anjeun anu nomor 3 kacahayaan beureun pingaraneun anjeun teh Sang Hyang Nur Geni tah akage genti wayahna da beureum Nur Geni mung engah yang nurulung saya pisan mah nurus tunyung tah kitu saya tuh romantis tetengaran teh lain romantis aing mah roman bek ngahina ka aing sia teh dupi kaula tah anu pangtukangna kacahayaan hideung Sang Hyang Nurdani Nur Bumi Sang Hyang Nur Bumi nya bae lah Nurdani we atawa Sang Hyang Nur Osin sebab Osin mah sok ngukut hayam camani alah saha Pak nemete anu pangpekerna teh Sang Hyang Nur Uti Bumi nah ari silaing misalnya dengan Sang Hyang Nur Bumi atanapi Sang Hyang Adekarsa teh sarua hideung dupi apa nah apa anjeun wayahna anu Nur Banyu timbalan wayahna pangbejaankeun Gatot Kaca kaula pangbejaankeun Bima kaula pangbejaankeun Kresna dupi kaula pangnewakeun Arjuna wayahna Arjuna tewak teuleumkeun dina cai kahuripan dina situ cikahuripan supaya eta panenung jurigna leupas di palih mana situ cikahuripan teh Pak tongoheun Saptarengga eta teh aya dina Mahabharatana Pak isna ari maneh da di dalang batur mah can nguping gitu ya tah kitu ya sae apa kaulah kedah ngawartosan Gatot Kaca kaulah Bima anu tukang kaulah Kresna nu tukang kaulah pikeun newak Arjuna urang teuleumkeun kana cikahuripan abdi newak cepot teuleumkeun ka sumur paheula-heula we jeung aing mina cing sia aing nek newak warisan tah sakitu ayo pada lumampah dina waktu ayeuna unyuk sumangga kaula nun cepot dek milu ka bapa nu mana maneh dah bingung aing di dieu ye tingalian mangkani aya 5 piliheun teh ce kudu milih nu mana aing ye teuing ada moal kaitu ka dieu ge mah nya kaitu ka dieu sakitu mangga los bejaan maksudna sampeur urang serang di tiap-tiap penjuru eta nagara awu-awu langit siap
Duh, hebat gitu euy duh. kompak Kang Kompak tah mun rakyat geus ngahiji kieu nya euy. Da ieu mah kumaha atuh dalam papisahan. Sok pada lumampah. Onyir. kolenya ya Tuh, ngalengkah deui eta mah lir kilat we. kilat we Waduh. Permios los. Permios kaula nun. Siap los. Permios. Dadeka kalah ti tajong. Wah. Pak. Ai abdi kedah milu jeung bapak we. Aya coba. Mudah-mudahan aya dina kasalamatan urang sadayana. Ayo jak. Ka mah heula geus puguh we. Abdi bade ngampihkeun heula itu atuh bueuk. Sia mah batur mah anis kembang, anis cacing ngukutnya ieu mah bueuk. Karunya resep beungeutna asa nampa popotong. Alah ampun. Heuh si dawala mah kadung goreng patut bogohna teh. Da kadung geulis mah teh mah mungeun. Mak doana we mak. Mak kaula nun. Hanas ye cai tos asakeun. Datos karasa sarina. Bapak dek bajuang. Nyingkahkeun kaduliman kasarakahan kamurkaan. Anu aya di negara awu-awu langit anu ngaku Sang Hyang Jagat Netra. Timalan doana mudah-mudahan salamet. Ayu agung babar wite samia rempel godong. Samia pangpange sekar mekar inggalike pandele si pandana ardu banglus lampahipun ieu Dewa Nur Cahya kalayan Sang Hyang Nur Geni, Nur Banyu, Nur Bayu, Nur Bumi. Sami pada ngajalankeun pansen ngawartosan Gatot Kaca Bima ogen newak Arjuna. Dikersakeun Arjuna parantos tiasa sadar tina ditenungna ku ieu denawa. Ieu ge. Wah sakitu siap siaga sadayana atuh Gatot Kaca anu dina waktos ayeuna. Pikeun naliti kaayaan perbatasan negara awu-awu langit nyata nyerang ti palih kaler pikeun ngansurkeun ieu jurig anu nyeluri setan sumaramah kalong anu newo-newo anu ngahaja nyebar luaskeun ilmu sesat kaayaanana halumampah Raden Gatot Kaca watak wantos satria pinilih tani Ieu ge. Kan? Ya. Ya abdi. Pot. Kadieu mane. Bagja si cepot ieu. Aden. Kaula, ieu aya anu bade kendalan sareng agan. Di bawah. Cek cana kenya. Hei. Ahoy. Ahoy. Ahoy.
lain da jelema teh panayaga teh kawas kanu gelo we kabdi teh ngahareurean. Diuk. Ari-ari batakak. Saha nu ngawartosan? Aya jalma anu ngaku Sang Hyang. Lho. Sang Hyang naon? Sang Hyang Nurbayu. Sang Hyang Nurbayu? Iya. Syukur akan Sang Hyang teh. Abdi itu aya nu nyampur ka kasihna teh Sang Hyang Dewa Nur Cahya. Oi. Da rupina ieu teh, rupina pilawaneun eta Sang Hyang naon teh anu ngajajah teh? Sang Hyang Jagat Netra. Sang Hyang Jagat Netra teh pilawanan teh kedah Sang Hyang deui. Abdi ge Sang Hyang pan. Sang Hyang naon? Sang Hyang Tikoro. Aya anu bade kenalan cenah ka dieu. Kadi Aden. Kasep teh Den. Naon Kasep? Das. Sampurasun. Rampes. Saha? Ngaran kaula Sang Hyang Dewa Nur Cahya. Dupi panglingihan mangga antos sadap ngeunahkeun. Ieu. Doh, kenalan heula. Urang sami-sami bajuang nyingkahkeun kadoliman, kasarakahan kamurkaan jeung sajabana. Siap. Doh. Eta kenalan jeung di tukang. Ngeunaheun abdi. Anu geus nyaho aing oge, cuman ngeunaheun deui we ah. Lih lali. Saha abdi Raden Sugriwan. Beres. Yang nu Jabri kenalan nya. Ngeunahkeun abdi ieu. Ka saha teh? Oh ka Aka, saha kitu teh? Syahrukh Khan. Ada. Bintang film India. Epan Cangkilung Kalah di langkung. ku epan papatong Kalah di bawah. ku epan colek Kalah di dalam. lek com Balon derek nambul ocong. Parang hirang liar mijak com giriwil hari ancam ngagiriwil bawa epan rupa-rupa com kurunyut hari ancam sok kurunyut plung kecemplung plung kecemplung timah telung kuku melapung-apungan ngahaturkeun ieu ka Pak Haji Ade Kosasi milih bade ngusyup deui jajar lempeng panon manam pono mandi top tah laut mele dahareun mangga gerak mangga ditanggung gadeyeun epan cangkilung Kalah di langkung. ku epan papatong Kalah di bawah. ku epan colek Kalah di jelek. lek com panung belek nambung olcom kaget kun nirahkan ningali ingkang sampun prapta lawala abdi saha ieu teh tarose kuagan satria kula saha ngaran kaula teh Sang Hyang Dewa Nur Cahya. Sang Hyang eta kula lawora teu nu lalawora mah kalong sare ngagantung Ah, si eta mah. cicing sia cicing cicing hei
Hayang aing geus digebes mah tuh, aya kesieun. kan ieu teh pejuang kan anu masihan ide Ya. ide naon yen ngepung eta penjahat teh anu kakasih Sang Hyang Jagat Netra teh di negara Awa Langit ye ide ieu kada di kedah di eusian ye nyata cara teh pager betis Wah, yo. ieu teh ide ieu teh taktik ieu strategi Ya anu boga skenario teh eta. anu kagungan skenario teh eta Bapak Ibrahim Aji aduh nuhun tapi kade dola nah anjeun di mana kegeus hasil moal minta moal nuntut jasa sepi ing pamrih rame ing gawe eta kan kata jina teh Wah, kata jina teh tambah pamrih. ai biasana mah gan pan jelema teh nya ye nya pan anu kadangu ku agan ti kapungkur para pejuang ye sanggup toh pati jiwa raga heh nyawa kadekeun kasalamatan negara jeung bangsa ye tapi pan siseueurna mah aya mah tibalik kumaha sanggup ngorbankeun batur demi kauntungan pribadi Wah. Demi keuntungan keluarga. gitu nya siseueurna mah sanes bade ngawakilan rakyat tapi ngawakilan pamajikanana Benar. geus muakiat agan kasih incepmu tong hina sia Kasih cabutai mah. ayeuna kade ieu geus nepi ka perbatasan bisi aya mata-mata musuh moal kan Oi. percaya teu udah dia sakit juragan anom awas kalau bakal naliti ka hareup balik saha teh ha eta teh saha si Encep aya nu ngawartosan agan ngaranna teh Sang Hyang Nurbayu ieu nya eta teh saderekna keneh Ya sincep keneh teh ge. si Encep keneh teh ge kade cing hati-hati pot kan cing hati-hati musuh leuwih ti urang pinter da bahaya doakeun ya agan ku agan atuh taliti leresan manana ieu bade kumaha dik naliti ti awang-awang nyi awang ti awang-awang Sang rokok garcok, cikopi, mantul deui. Jet! Muna! pot kan awas tah hiji nyapeurkeun ka nya tah Awas hiji nyamperkeun tah Kang. Ulah hare-hare wae kade. wala nah yo seuri we Ya sih. aya jelema euy hei saha ngaranna bau-bau bangsa manusia tah nu mata kudu daek mani ge nya bau Manusia mah bau eta mah. aya kitu naon sieun maneh warga negara mana euy kuring heeh negara Amarta sieun dek naon maneh asup ka wewengkon uing negara Awu Langit ieu teh negara Awu Langit teh ka Amarta sawareh ka Astina sawareh ieu teh maneh teh nya negara di jero negara Nyawal ka tu ka dieu. paduli teuing nah heuh salah teh ngaranna maneh saha kuring heeh Nurdin cah Nurdin Nurdin pantes tah. aduh hari itu kuring Komar Omar. aduh dek kamarana atuh maneh teh
biasa badai lebet ke negara awu langit ya badai nawiskeun barang barang naon abdi marek usaha usaha naon dagang naon maneh ce dagang barang batur adi maneangan batina barangna anu rek dijual teh naon roti bakar mana rotina pan bea kabakar na teteh naon tayeu teh jelema teh keur nguriling neangan tanding anya selang neangan lawan saumur hirupna sanyahun digeti sorangan pecahkan dagor ngarpe kulingis kuat tai kuat pae sok pecahkan cikan sokah urang gelut cing aing prung
bingung kumaha pan aing teh eleh. Oh benar. Nah hanya di manehna nu ngagoler. Dengarti Hei. aneh. Hei. Alah. Apa duing teh rumah sa eleh. Nah maneh jadi ngagoler. Pokona mah hatur nuhun. Goblok sia. Alah. Lain menang kebahagiaan. Aduh. Menang kebahagiaan euy dah. Kan baik. Aduh. Baik ah. Aduh, anjir loba lu. Loba kan. Waduh. Arjuna deleges eling. Aing diudag-udag di dieu keribut. Wah, sia. Urang amartanya, ya. Mangsana ayeuna ku aing diancurkeun negara coba. Woi. 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 Siksa. Woi. Gelo euy. Nyaan teu asa. Luar biasa eta tanaga sia. Woi. Alah. Maju siap raja. Nyaan sakila teh. Sia. Aduh. Mbah. Aduh. Mamam. Nah, mamam cenah. Bere wae. Bere Ieu na bujur aing ye. lapareun. Kanu menta mah komo. Tah aya euy. Tah mamam. Aduh bau. Hah? Bau. Mau? Oke, mau mah. Taya mah keur aing hiji. Alah. Seger anu sorangan mah. Bau. Heuh mingke lanan aya keneh loba ye ge. Nanti ke sakula warga. Nah, baseuh. Sarerea dulu. Ayo maju. Lawan. Mama kadu won. Aing mau asa-asa datang citak we. Lah. Belah mana jelema mana euy? Eta belah kulon. Hah? Mana euy? Kulon. Ya. Ya Allah. Wah. Salayong. Dalog-dog. Cangkilan. Ya. Engap meureun. Aduh. Alami bija deui ya. Aing mah kaduhung jajan baso heula aing. Wala.
Walah. Walau. Tinggang ku batu paling Waduh, recir. Goblok siang utahan kain. Aduh. Sia teh utahan kain goblok. Aduh, recir. Goblok jeng Kebersihan itu pangkalnya kesehatan. Sebagian dari iman. Awas bot, awas. Oh, ini telur teuing. Dewek mah pangeunah-ngeunahna seuri nempo nu labu. Ka dewek sing hati-hati kitu ka barudak. Puas ya goblok. Puas dora ka aing. Tuna lampah eta kacarios ieu opat satria Nur Banyu, Nur Bayu, Nur Geni, Nur Bumi nyaeta langsung lebet ka karaton nagara. Atuh Bima ti palih kulon, Kresna palih wetan, Arjuna palih kidul. Sami nyerangna atuh ieu parantos dugi ka pusir daya. Wala dia balad tamtama siluman selamin sampun masing pati tumakaning perlaya kantun ieu raja Syaha Sampurasun Denawa wah, aya satria dulu opatan. Ulah kaget dedemit. Itu muni rampag kieu satria. Ulah kaget tenawa. Ulah kaget denawa Sang Hyang Jagat Netra kasumpingan ieu opat satria. Ieu nepi ka rampag ieu pendekar di mana ieu? Hah? Mun anjeun percaya ngaran kaula Sang Hyang Nur Banyu. Wih. Sang Hyang. Dasar wajeng aing. Kaula Sang Hyang Nur Bayu. Kaula Sang Hyang Nur Geni. Kaula Sang Hyang Nur Bumi. Dulu itu ieu Sang Hyang nepi ka cing paru cenghis. Kawasuung jadi. Dek naon dek neangan gawe ente dek ngahiji jeung wing. Hah?
Hayu urang koalisi jeung urang hancurkeun ieu dunya raja-raja urang cenah terlalu kabeh. Buta iya kaula lain dek babarengan ya hiji jeung anjeun tapi rek ngusir anjeun ti tempat sabab anjeun ieu negara di jero negara sabaraha raja anu korban anu ngirim upeti ungah bulan ungah tahun ieu kaula rubakan nangtukeun nasib sok urang perang giri gamana perang toya gamana Kiri ke mana? giri gamana perang sabda saling gunung Toya ke mana? toya gamana perang sabda saling segala Nem. pada jiroka permana anak menak tunggal anak menak urang pada nyekel sabuk bilang tatu adu telu ampar tiga nanti ningali awak ngaing syakieu gedena sanajan gede anjeun tapi ku ngahijina sararea sarua jeung anjeun gede moal teu ngeunah ieu ngarora keneh mangkeluk moal teu rarangu we tulangna Tangtos keur meujeuhna enak atuh. keur meujeuhna enang keur meujeuhna rumangu mangkaning aing teh kanibal delebeuki daging jelema teh sok gerahakan anu ngaran Sang Hyang Nurbanyu Nur Geni Nur Bayu Nur Bumi sok sia Nur Syaad ku aing dihakan ayeuna keneh ge mumuluk deuleu ieu isuk-isuk ieu aing akan daging jelema lajeng ieu Sang Hyang Jagat Netra Iya ge. nyalangapkeun bahamna malum denawa jangkung gede sihung rangeteng kalayan ngagunakeun aji gentrasewu ieu opat satria kasedot kana bahamna nyaeta digayem dugi cacing darorok dok tulang-tulangna Doh. awas ya baik Ai boa-boa. dulu itu si horeng opat satria bieu teh geuningan si Semar ieu meureun ku aing asa diadonan deui dihijikeun deui digayem teh bu pinter ta si eta tapi yakin geuningan ngan ukur kari wujudna ieu bangkena wah sia ku aing dipais welo si eta tu aing lapar deui we Pasti atuh aing mah datan nirata ngademan sampurasun saha ewo pakule enggan rana Cahaya ngaran kaula Sang Hyang Dewa Nur Cahya ye naonana anu opat bieu panserna dulu itu si eta si Semar hebat anjeun teh panserna nu opat bieu nyaan hebat mar maneh hese di akalanana hese di eneuk-eneukna ai kitu hedek naon maneh urang jogo jeung aing musik ulamani ngagugahkeun macan turu sia sidik aing keur teu naon-naon der dieleketek
Duh kaduhung aing ngaganggu si eta tah. Kaduhung Ampun nya tadina pangna diganggu teh supaya modar supaya ulah ngaganggu aing peke cu geuning mati. Hese dieleketekna si Semar mah duh kudu kunaon nya elehna si Semar. Aing ngada teu ngarti si eta mah diala ti gigir ti hareup ti tukang ti luhur ti anap teh sayaga. Kabeh awakna teh dikulilingku rahmat pitulung Pangeran Wungku da eta dikirna terus-terusan. Padkurullaha dikron kasiro teh aing ge nyaho. Dikir nu teu aya wates wangeunna. Saban kiceup, saban angse, saban deret ka kenca jeung ka katuhu teu leh eling. Aing apa Semar kana janji anjeunna sapanjang manusia cicing dina jalur anjeunna 5.000 malaikat dek ngaping maneh. Aing janji kitu baheula kokolot aing teh ila angin ka jalma iman takwa moal kuat ngagangguna. Aduh, tapi panasaran ayeuna coba urang jogo sok. Aing dek balik deui kana wujud aing. Lajeng ieu Dewa Nur Cahya lebet deui kana wujud Semar Badraya. Tu geningnya si eta mah. Sok euy. Urang jogo teh jeung aing ari nya mah sia. Ti setan kumawasa moal leuwih mulya tibatan manusia sia. Aingnya sapanjang dunya ngadeg sia bakal terus ngagoda. Di dieu hartina pada jayana teh. Sakapeung aing sok eleh, sakapeung sia. Tapi sia nu pangpaneurina eleh. Boga naon? Boga wangsit. Heg. Aing moal ngaganggu dia, asa dia tong ngaganggu aing. Tapi lamun dia ngaganggu aing, dituar ku aing. Di luar yuk ah. Udah hari ini dia mah. Yuk di luar jeung aing, tuturkeun. Percis meri dek ngenog sia teh mah ilumpang teh ukak-akak. Wah, sia aya iya. Kresna Bima Arjuna ningali ti katebihan. Yayi. Yayi kaula nun kula Yayi Bima onteuh tingali tadi katingali panginten ku salira rayi leres nggih nu lebet sabara urang satria opatan Sang Hyang Nur Banyu Nur Bayu Nur Geni Nur Bumi katuturukeun ku Sang Hyang Dewa Nur Cahya limaan tingali kaluar ti karaton saha si Semar geuning Kakang Semar hirup deui sia dan kitu teh leumpeuh Yuni sia diteuk-teuk sabariji cenah kumaneh rumaos diteuk-teuk sabariji diteuk-teuk opat teh laleungitan sing goreng jadi wujud mata kula gede hulu hirup teh rumaos benang kapangaruhan benang kaolo ulah kitu-kitu deui sapingkeun nanaon nya ieu didegung-degungkeun atos rai atos tuman pingkeun ulah kitu sia ngahajakeun pisan ka bidangna atos Kang dayeuna mah kaula tos rumasa heuh ulah sakali-kali deui
ulah nepi ka kitu moal atos atuh Kang geus atos ya Kang tingali aya mah pejabat aya mah ngabalodor kabeh teuing Kang padahal atuh bagian aing nu kitu mah nya tong kakadap segala ku sorangan cing meni kararitu cepot hampura kaula pot hampura cepot Kakang Semar Yayi kaula nun tuh numawi kedah dimumule oge eta ulu cupu Pandawa teh aing teu wani kasih Semar teu kumawani aing tapi ieu mah nepi ka ngahajakeun pisan lain sakali wae sia teh teu damel awas urang tongkok karasa sia bobot 1000 kati tenggelan aing dah meujeul deuleu luh kuatan kita pukul dari jauh pukul dari jauh mau coba ayo sok ajian kaula kekuatan kaula nyata Bayu Bajra aduh uluh warek kagunakeun dul pamilis walah hebat Bayu Bajra iya dul pamilih dengar sia saeutik kuama hebat ya aki-aki tenaga dalemna aduh ai lempang gerak tuwe kanyo kaula mah teu bisa neungeul ti kajauhan pot nya bapak aing mah aing geus biji mah cek aing oge aduh ulah lawora deuleu heueuh ngan jelema raeng di luar naon cenah tuh di kejauhan itu teh si cepot dawala teh anak Semar ai kitu ta eta ge anakna ge Sararakti meungpeung paningali jelema ka dewek si lain jeung dewek urang api-api gelut teungeul ti kajauhan ceuk si lain teh Bayu Bajra dek juralit dewek ceuk dewek dul pamilis dor juralit ayeuna sok sorabutana sada toke kagencet sia mah kieu aka atuh buta mung hayang Semar ingat si eta mah mung eleh sok atulah orang ngajar aing boga aja Bayu Bajra ngegeblek teh Bayu Bajra bakal ditibankeun ka diri maneh Bayu Bajra sekali sewa tah ayeuna si leung mah cing leuwih ti kitu dul pamilis tah sok ayeuna la ilaha illallah maneh ayeuna mimpi kageuleuheun sia mah Bayu Bajra
Dul pemilis. Dul pemilis. Dul pemilis. Dul sumang. Dul pemilis. Hek, ngagoler weh. Saya hiji deui ti aing. Sok. Sabtarnyu. Sabtarnyu. Ya, Cing sok. penasti kersayang tumampara. Iya ge. Ieu denawa dijamak kakuatan Aji Sabtarnyu. Iya ge. Atuh paburisat jadi seuneu lir cika-cika si horeng ieu teh kumpulan tina nafsu-nafsu na Sang Hyang Rancasan. Hiji, dua. Ampun Semar, ampun. Kurang ajar sia. Saluhur-luhurna ge nu giruk mah burung amruk sia. Sagagah-gagahna ge nu murka mah burung cilaka. Sasakti-saktina jelema nu sulit pikir mah burung kacing cirihi. Kurang ajar. Sok deuleu. Ditunggu sia bongohna aing pek teangan. Jang. Salamet sararea deuleu cu. Alhamdulillah. Hapunten we tina kakirangan sareng langkung nanya cu. Ieu lalampahan rupina urang pungkas ku kemang tinetik sibaran sari tutup lawang sigotaka.